apa kabar dunia? Ge subscribe encan. Muncan gerak subscribe lah. Mun teu subscribe liang geta kuing. Pancet udang diragasia kadia abah datang. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Non guru tiba-tiba datang ke dia. Hai muridku, aing datang ke dia hendak nyampaikan hiji amanat. Amanat non guru. Sia mun hayang nambah sakti kudu bisa ngalaksanakeun hiji perkara. Perkara non guru anu bisa dilaksanakan. Sia kudu ganti ngaran. Ngaran non guru. Aya dua pilihan ngaran. Nuka hiji Upin, ngaran nuka dua Ipin. Terserah aku sieta ganti ngaran sia kuari asal tokeranya. Guru. Sancang guru balik ke alam guru, guru nek mere sesuatu ka murid guru. Sesuatu non guru. Kadia. Guru nek mere sesuatu mengarah cincin sakti mandraguna. Ku murid dipakai ulah sampai salah makainya. Iya, kalau guru nek balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Tadi aing keamanatan di guru aing kita ganti ngaran. Di antara Upin jeung Ipin. Tadi aing dibela naon lah ku guru aing. Ih, mana dia? Ai, batu cincin ya, ngaran Ipin ya, sakti meureun ya. Namun dipakai, iya berapa mal ya? Ancelang apa nyangsang? Bismillahirrahmanirrahim. Ih, lu jadi kuat. Tiris out ya. Saya tuh aing bukan teka-teki ya. Teka-teki nonton. Tetep akan, nah si sekolah aku masih woi teka-teki begitu nyau. Naon ta jawab juga ra. Yo, ari lempang sorangan sieun. Ari lempang lobaan nambah sieun. Wah, eta mah aing bisa jawab soalnya aing ranking hiji bae di SD. Coba naon jawabanna? Teu nyaho. Ih, jawab lah. Sanyon teh jawabanna. Henteu, naon tuh? Bisa jawab tuh. Wah, nyaho ya aing ya. Naon? Bantuan atuh.
Wah, pas ngaronda saya tim pocong. Salah, lain eta jawabanna. Jawabanna nu bener mah yo, sia lempang di jembatan anu rusak. Dijajal bae teu percaya mah. Coba sia, lempang di jembatan anu rusak geus maloban. Sieun teu? Sieun. Atuh eta jawabanna, bodoh amat pancena ranking hiji di sekolahan. Kumaha? Oke. Kok bisa gitu tuh? Atuh bisa lah. Coba bae pikirkeun ku otak sia. Idi bisa. Woi, Sini bisa. Woi, bisa. Woi. parah bener sia. Lalaunan naon? Sari. Ipin boncet. Meneng Ipin bae lah, nu penting aing nambah sakti ilmu aing. Sampai cewek idaman aing nama deket sih. Bener ya aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diuk. Getak jadi getak. Apus ya. Awas ya nanti beta kali yang ieu tah jubur. Dilah, jangan Ih, getak. eta gara diuk lah. Bener tadi. Belakangna empuk. Awas ngene. Siap kunaon parucet bae beungeut tah kos donat tangga gulaan. Cicing, cicing. Uyang ya. Paling kunaon sia. Aing boga hijau amanah ti guru aing. Amanat segala naon kos upacara bendera merah putih bae pake amanat. Aing tidak ganti ngaran. Das ya ganti ngaran. Kos orok bae jawara ganti ngaran. Tiraku saganteng kos kieu, saimut kos kieu. Cicing ya aing keur serius. Oi, Cet, ulah serius-serius, yang serius aja ditinggalin lu. Tarik peko. Coba. Cet, emang lu mau ganti pakai nama apaan? Aing yo dititah milih ngarang Upin di antara Ipin. Aju milih ngaran naon? Yo lamun Upin mah aya etan kos taraje, namun Ipin mah menang kasaktian tapi aing milihna Ipin. Oh, atuh kunaon teh Upin bae be keren. Dia ayeun aing be ilmu aing sakti. Coba buktikan. Jangan batu, sagadas aspal. Jangan batu toy, jangan batu coba yang dulu kesaktiannya na. Mananya batunya? Nah, batu nah. Aduh, berat. Nah, Cet ya, ini mau batu ya. Coba ka dieu. Tuh. Ka dieu. Berat imah. Cekelan. Buruan. Utuh nya geus ieu, beula moal ku sia. Utuh, ka deuleu nya ku saria. Oh, coba. Dua. Deuleu nya. Bismillah, bismintul, huntu batur narong cul. Wes, edan sakti amat sia. Cet. Percaya ka aing tuh dengan aing ge. Tapi yuk hidung kena Cet. Kunaon? Anang sia. Sakti amat hideung hideung. Coba aku yang dibeli lah. Mung. Geus lah aing percaya korem ka sia aing bakalan nyebut Ipin bela ka sia moal bancet-bancet deui. Ipin, guys. Teh sia lamun aya nu naon preman ke naon ke babe-babe ka Oh, aing. percaya aing. Oke, kasulan. Ayo teh. Kain mal. Ayo. Sakti oge ya leungeun hideung sia teh. Balik yuk, balik. Ipin. Bos, Aya teh goceng bihar. oh, Parak aing keur nempokeun bae nyana ka mana coba mengkolna? teman ka dia di parak dah. Palak lah, aing teh ngerokok. Oke. Siap. Kasih mana teh? Desa, enon, Ayo meureun ya. enon. Barai. Hayang meureun teh. Oh, itu buat duit. Bos. Bener ya. Bener. Ih, kepercayaan amat sih. Buker lockdown gua hari. Virus corona. Oh, sieun-sieunna ka aing teh. Si naon kasia. Beungeut preman goceng. Barai. Kumaha, Bos? Kumaha tuh jadinya teu boga. Oh sinya. Satu bae make ku hari. Widih. Teh, Hei. goceng atuh. Oh, di bejana eueuh. Situ percaya amat ka aing. Masa, aing balik ya. Jalan bae Wah, songong sia teh. Awas teh ka pangiru aing teh. Goblok bihar. Sia kunaon bae? Dulu aing, Bos. Urang.
Gampang dai. Kapang ide kurang geus moal dibere ampun. Aduh. Pokona orang nggak itu geus gampang. Beri Loon tak RT-nya. Aduh. Woi, berhasil. Ih, amplop saya. Jadi mah amplop RT Mihar, RT Boceng teh. Sial tak preman, dek malak aing. Untung teu kanyahoan aing tadi menang di desa. Ih. Ngomong-ngomong, kunci aing kemana ya? Teh. Kunci nama aya ya. Ih, tapi amplop nama ya. Kemana ya? Wah, gua tadi ragak di preman tadi duaan. Samperkan baik yang lah, mumpung jangan kebal. Halo, kudu aing nyeri, tampak tadi. Aduh. RT tadi mana RT tadi? Kalau bolong sama RT, awas ya muka pagi. Songong geus songong. Dilihat bukan kadang kurang lah. Ini ngomong-ngomong, bok ente, bos, kunaon? Huisan apa naon? Oh iya, Hah? kemarin naik kang jambu. Turun dulu bos kieu. Di mana? Kita tukang ngomong ngusin. Tapi keren sih, Bos. Hah? Keren. Keren ya? Bos bintang film now Korea teh Korea. Korea teh Korea. Wah, yang beneran itu preman dua. Ayah, kos. Keren, Bos. Woi, Bos. Iya, Bos, iya hulu aing tadi nyeri kunyana tah, ate koceng. Goblok, ate koceng. Aing geus malas ngeles ya kalau teh. Aing tadi udah dibere. sia tadi nyokot amplop aingnya. Hulu aing nyeri, ku sia tadi, Pak RT. Tuh gitu. Nyaho lah, teu nyaho aing. Nyokot naon? Amplop. Wah, iya. Mentang-mentang aing jarore kos serem. Dituduh maling. Emang geus jores ari mah. Ye. Oke, kurang nanya. Ente amplop naon? Amplop tadi aing mau amplop. Oh, boh. Paling nggak di sini lagi boceng doang. Boceng. Nang di desa sih, nang di desa. BLT. Lain. Transport. Beri lain. Beri apa? Banyak. Aing terima tadi punya usia teh, iya aing nyeri ya. Teu sieun aing ka sia. Ih, Berarti saya nuduh orang ke sana ya. Beri, aing mah santai bae lah, sia aing ngari. Bangsat RT sia. Ampun. Makasih RT. Lah ini saya. Mampus saya. Harusnya. Turun. Harusnya. Tuh, banyak tuh. Aing mundur. Biru sih. Macam-macam sih teman. Ampun. Udah didik sih. Masa dulu aing tah. Bengap siap aing tah. Ampun. Padahal sia tah. Bos. Birunya ngalir. Bancar. Ayo kabur tuh. Mana? Ada. Kayak bancet di bae, biang kerok. Lah, dilayan nang woi maing. Bos, balik bos. Ayo. Layanan bae, Gus. Woi, sak kunaon ngagaguan RT kolot-kolot ya teu buka kaisin. Bos, itu kumaha ya dibancet di bae, Bos. Ulah sieun. Kumaha Bos? Naon nya ka dieu? Kebenar cet Ayo lanjut pancet aing geus ganti ngaran. Sangaranna Ipin heuh, geus. Santri Jawara. Oh, aing maronyok tuh punyana tuh, sengaja aing ngeleh. Hajar Pin. Saya mau jelas tanyakan ke RT. Emang teh kunaon? Aing leungit amplop punyana. Amplop naon warnaon? Putih. Putih. Ayo baca RT Mihar ya. Bener eta. Aing tadi manggi di jalan. Tanyakan teh nyana tah. Iya lain. Main tuduh-tuduh RT bae. Mihar. Heuh. Sia nang di mana? Tah di jalan tuh gitu. Lebih baik itu tadi. Saya sampai kaponyok itu. Buka amplopna, beraisina. Kayak bukan ya.
Syukur aya tah. Gara-gara nu dua aing goceng bonyok we teh saponak dua aing. Dasar teh geblek. Balik bos lah. Ya. Makanya teh udah sok nuduh-nuduh jelema tah akibatnya gitu tah. Pin hampura yeuh, aduh, sugan teh gede duitna. Ah goceng dang ieu bos aing tadi be udah ka dieu balik aing. Apes amat sih. Boy mah mana baronyok, aduh. Duit sakumaha cuman goceng.